nonton sketsa komedi nuatere sing herin helin hela beten sakali kumaha barudak teh pancana sore teh daraek ek mentaan teh kieu hungkul erek Agustus aing sok jadi kariripuan sorangan ya jeung hiburan ieu menang sedikit acan kudu dipentaan wayahna ulah bapernya tuh kaya wadoyok didinya kakak cang cele didinya nak kernaon cek aingnya karena ngajedog di pos aing ieu mun ngalewat ka dieu pasti dititah goblok cek aing ngajedog di ieu mah kakak cang cele di pos gitu anjing mimitian ti seriha ulah dicokot teuing sagala oge aing jadi itu sia kenaon cungur itu pangnagihankeun duit teh tuh aing wegah bang gewat pan acarana sakedeung deui ieu teh jeung Agustusan ieu jeung sararea nanti guys sore teu rapat sia nyebut daek hari ayeuna kelaka nyumput pada edan deuk aing hengki heula kadon kanyahoan ya goblok sia teh gua pisan babal ai sore cenah daek aing ada dagot isuk teh pentaan tah duit aing sugan teh moal panas poe kieu bang geus ulah sok loba eta sarua batur mah kolot baheula mah berjuang teu perang kehed urang mah ayeuna tinggal memperingati tah pentaan papai kabeh sabaraha sawileusana teu moal hese ieu heuh aing ngapan engke jung we resek pisan sia kalah umak amuk bedah punten Enggak. Ieu teh bade aya kegiatan jang Agustusan Kegiatan? nuhun ieu mah ieu we lah sawilasana Aduh, sabilasana. nya Ya teding. oh nuhun Mohon sami-sami. nuhun atuh teh nya nuhun Mohon. karek ge erek saing geus aya di mana-mana kabeh ge udah meureunan kudu butuhnya jang operasional 50.000 nah, jadi aya jang aing gocapan mantap Eko Salam. ieu teh ieu pan Agustusan geuning sok ngayakeun kegiatan ieu bade ukeun ieu lah sawilasana we ieu mah Oh. Karek sok itu anu merena. tah karek itu hungkul tuh si teteh itu 50. Tadi mau tuliskan ya? Oh siap nuhun atuh teh Siap-siap. sana mina Bulan. Kade pohonnya? nuhun teh Siap. ayo naon ieu teh ieu pemuda nya bade hoyong ngayakeun acara-acara kitu geuning jang hiburan geuning Agustusan ieu teh bade ukeun ieu sumbangan sawilasana ieu mah gitu. Ari masalah sumbangan namanya pepeuriheun mah urang teh perang henteu kitu ari sumbangan mah aya we di saeutik saha wae eta teh nembe ge duaan aya Abah Jack SSI nya Abah Jack teh encan cenah karek ge nembe di keluar natnya sumbangsinya 100 ya nah nuhun atuh Pak yang sadayana we kabeh siap tim sukses namina saha petani bijak petani ayo buru-buru loba bijak suksesnya amin Pak salam ke panitia kabeh siap 50 Iya cerita sketsa komedi Sunda Cerita lucu nu barudak update Nyaritakeun kahirupan sapopoe
Toy. Enggak. Oh, Bah. Deh. Iya, katitipan ku panitia senapan ayeuna teh ieu bulan Agustus. Agustusan. Ngayakeun dangdut cenah. Ngayakeun main bola. Ieu sumbangan. ya biasa we ieu Batur sabaraha emang batur? 50. Eueuh anu gede leuwih teu gede teh 50. Acan aya pan ieu karek sakieu. Aing tulis pangluhur panggedena. Tulis 100 sih gede buleudna. Heeh. Bika nyahoan aing panggedena. Siap, Pak. Siap. Hatur nuhun pisan. Ade mun maneh minta ka nu lain omongkeun si Bajek mah 100.000 kitu nyumbangna. Siap. Amanna maneh minta ka ditu kan nu lain. Heeh. Kumaneh teh geus narima si Bajek mah tuh alhamdulillah 100.000 kitu. Kok enggak Siap. mah omongkeun we. Siap, aman, Pak. Singkat gentos sandi kudu langkung-langkung, Pak. Amin. Deh. Hoyong panggedena 10.000. Hoyong panggedena cumur. Waduh, si Ajing kain titah ngidar ayo mana nakal ke molor cumur. Enak anjing molor aing papanasan. Anjing kuat ting irungna goblok sakitu pengarna itu teh aing. Anjing enak merenya itu teh aing. Saya guluduk anjing. Madap hujan tah guludug leong waduk aing tah. Kamu lor atuh. Aing titah papanasan. Duh, pan aing sore gadang oding. Kumaha hasil? Yo nu lainna mah da can araya. Tah karek ge 5an, nomor 5an tah. Nah iya, Mang Jekan mere 10.000. Oh, meureunnan. Oh, si kunyuk sungut we harus dinariungan teh cenah ulahnya ulah hitungan ieu teh demi memperjuangkan cenah memperingati sesepuh. Kehet. Mere 10.000 si kehet. Tuh teu kira-kira geura. Ai tuluykeun atuh ka ditu. Aing ieu heula ka imah heula. Enggeus wae nya sia. Enggeus lah aing ek dahar heula. Ngaka karamere sabaraha ieu ka karamere 1 2 3 5an. 5an. Anu lain mah pancan baralik Bang keur digarawe. Engke burit deui lah. Teu sia atuh ieu kumangke oyahna nya teu can bere jeung udun ke lamun Kayak geus gampang lah. lamun geus kabeh mangke dibere ieu sia. Heeh, gampang Bang. Aing hayang dahar heula teu kuat. Heuh jing. Heeh. Kehet ieu kudu ku aing sawari ieu mah ieu. Pentane ku aing lah. Sigana di kampung urang tahun ayeuna mah bakal meriah Agustusan teh. Soalna abi ge lumayan. Aji, damang. Alhamdulillah, Wak. Badak kumaha eta sebagai RT ya geus menang loba. Naik menang loba kumaha aing ngan patungna 10.000 mah. Saha nu 10.000? Ai ieu tadi lemang jek 10.000. Aing 10.000. Teh goblok aing panggedena sia teh batur baukur 50-an aing mah 100.000. Tah deuleu tah tulisanna tah. Abah jek 10.000. Goblok. Tah Si Sarodi si Supa teuing Bandoyok aing mah 100.000 panggedena di antara nu lain mah ku aing teh dititah si Oding teh ding bejakeun ka batur. Cek aing nu nyumbang 100.000. nah pan eta tulisan lagi 10.000 angan tah. 10.000. Kira nah hari abdi dieusiikeun 50.000 udah 100.000. Anu bener 100.000. Aduh, ieu mah permainan si Oding goblok. si ST 50 sadi teh kakarga Si Wulan. bulan 50 tak iya weh Pak Haji Oban 40 aduh bener Mang Jack 100.000 Aing mah 100.000 Bandoyok. 100. geus aya nama jeung Mang Jack we wang buktikeun ka ditu Goblok ieu mah si Oding. Geus dialajar we abong kumaha di urang teh ieu teh sautak saeutik di korupsi. Ang Haji tadi sabaraha 100 dituliskan di 50. anjir si Sarodi yap kudu bener di mana
Si kehet. Gur, Ya, tadi mere sumbangan kasih Oding. mere. Bener 50. Cih, 100 cek kami teh kade pohon nuliskeun Si sa. Oding teu balik dia 50.000. Pan tanyain kasih Besti. Aing di 10.000. Wah, kasih Besti aja nungguin Gur. Siap-siap. Goblok si Oding mah. Objek yuk. Besti, punten. Enggak. Aing tadi dia menanya kejujuran ya pada tadi teh ku si Oding. Tah, ieu tulisanna ST 50. Kasih bener tadi nyumbang 50. Hah, 50? Ih, abi mah mere 100 mah doi. Aduh, Tuh pan si Oding bener Ya, biar. 100. 100. Berem. iya biar bang panggihan sampai ieu. Terus kena 50 goblok. Kehet. Beteng sebe duit menang anjing mun unggal poe kieu aing menang hening we meureuna isuk-isuk teh ulin anjing Pokoknya mantek kudu diberi pelajaran ieu mah soal Lain mun disiksa. kieu katagihan. Gebugan mun aya masih Oding. Sungguh. Nantong sia. Sia naon maksudna kehet Abah Jack tadi le. Sok bah. Aing nyumbang panggedena ku aing tita dibejakeun ka batur, tita dituliskeun panggedena 100.000, da ku sia ditulis 10.000 goblok. Duh sia Oding. Ye kunyuk. Dengekeun sia babda. kurang meureun ieu mah nolna Kurang kunyuk sia si ST nyumbang 100 ku sia di 50 Tah, kan. 50 tulisanna ge. Ang Haji suka matani iheug. Petani bijak mere 100. Ieu dihitung 50 sia. Aduh. Oding. Sia teh babal ieu teh jeung keperluan Agustus memperingati HUT RI yang ke-81. Ai sia kalah kaboro-boro isi lamun nyumbang babal. Cek aing kita loba nolong berita sia teh pejabat korupsi sia ngilu. Korupsi sia teh nyonto kanu di luhur. Cing atuh sautak saeutik aya Kolot. kesempatan sautak saeutik di Kolot korupsi. baheula mah kayak perang sia teh urang mah tinggal memeriahkan. Ya atuh. Goblok begitu ngatut mah ulah dicontoh. Sok mana duitna babal? Sia tuh boro-boro sia mun merek Sia teh nu korupsi oge didaroakeun teh sing teh galancang malodar. Sia hayang pada ngadoakeun teh modar. Maneh? Sok geus kawin aing Ulah. Isi didoakeun teh modar ku batur. Sangunana pisan sia boro-boro. Ieu babal jadi jalma mah kudu kajujuran kenu cekana kemana-mana ge moal. Omat sia teh kudu bujur. Oding kudu bujur. Jujur lain bujur. Heeh. Gus, ayo. Karunya disiksa karunya aing nu lebeungeutna pikitueun. Ya dia kan geus balik ah. Tah sia teh. aduh astagfirullah aing hilap eta mah bang bajek aduh aing moal kitu-kitu deui euy duh aing untung aya biga teu ditonjok euy biasana sok ditonjok aing selamat keneh tapi euy aing